ilmu budaya nu gua geo gini bari buligir bujal kadeuleu dipikar resep wayang diharamkeun tapi tong disalahkeun pami aya kiai ngaharamkeun kana wayang leres da nya wayang mah haram cobi ade leg-leg minum upami aya nu ngaharamkeun kana wayang eta nyaritana bab haram tong dijawab ku halal pasea sabab di dunia ieu sakur jajadian Allah Subhanahu wa taala halal jeung haram kumaha urang teh udah eta cenah wayang teh patung ilmu budaya nu gua geo gini bari buligir bujal kadeuleu dipikar resep wayang diharamkeun tapi tong disalahkeun pami aya kiai ngaharamkeun kana wayang leres da nya wayang mah haram cobi ade leg-leg minum upami aya nu ngaharamkeun kana wayang eta nyaritana bab haram tong dijawab ku halal pasea sabab di dunia ieu sakur jajadian Allah Subhanahu wa taala halal jeung haram kumaha urang teh udah eta cenah wayang teh patung ilmu budaya nu gua geo gini bari buligir bujal kadeuleu dipikar resep wayang diharamkeun tapi tong disalahkeun pami aya kiai ngaharamkeun kana wayang leres da nya wayang mah haram cobi ade leg-leg minum upami aya nu ngaharamkeun kana wayang eta nyaritana bab haram tong dijawab ku halal pasea sabab di dunia ieu sakur jajadian Allah Subhanahu wa taala halal jeung haram kumaha urang teh udah eta cenah wayang teh patung ilmu budaya nu gua geo gini bari buligir bujal kadeuleu dipikar resep wayang diharamkeun tapi tong disalahkeun